pikasono ku Gusti umat kaula nu dipikasono ku kaula umat kaula anu teu eureun ngabasehan lambeina ku istighfar. Naon cenah? Istighfar. Ayo sing rajin istighfar insya. Bari nyeuseuh istighfar, bari nyuci istighfar, kita bari masak istighfar, bari nuleuh TV hebat, bari masak astagfirullah rabbal baraya hasil muludak nyayur astagfirullah minal khataya kurang asin astagfirullah hebat. Masuk itu wow bari nyeuseuh astagfirullah pernah nyesel baca istighfar barang-barang bari nyesel amek-amekane goblok yang boga salah kita tolol molor lalu salaki batur manyiar duit salaki ngan molor dan nyesel lain menang ganjaran baju rarome budak nyampur ke digebot ku seseuhan mantok sakaditu syur dan pusing ke bapak sia aneh aya ambek ka bapana budak jadi sasaran kadang-kadang nu baru sirah budak ambek nama ka bapana budak nu citak ngawar ka ai sia aduh ya Allah aya nu kitu ibu jadilah istri yang solehah. Mana istri yang solehah? I-S-T-R-I, istri. I-nya iman, punya iman yang kuat. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Mual aral. S yang kedua, sabar. Selalu menerima apa adanya. Salaki balik di pegawai, rek menang juga, rek menang letik, syukuran baik. Sabar baik. Balik di pegawai, hasil tetap senyum. Lain yang soal. Di masalah lagi pembawaan tarak senyum nanti manja ngomong dia cacadelan udah salah kita mau duit loba di teh ono ida jadi salah kita isya ngomong naon jadi ono ida nya sono kacida ono ida salah kita liar ka warung beli rokok heula balik telat ieu pamajikanna kesel di imah nuan salaki ka warung kabal-kabal jeung salakina cek pamajikan datang pas salakina nilai di warung teh anak ayati bahasa Arab lain mana anak ayati bacana mah kamana wae sih atuh salakina kababawa jadi cadel etel oko masyarakat jadi etel oko cek salakina awan ti maksudna naon sih ieu pamajikan mungkin manja da salakina loba duit ieu entan agentit salah kira pusing bahasa planet mana yang tengarti nong satentan atentit ya bujal atel saeutik atel bujal bebeja salah kira loba duit mah atel bujal ge mani bebeja dah yang digaro giliran salah kira balik di mana-mana teu mawa duit wih nyengsol salah kira salam gitu dijawab acan Assalamualaikum cuci borokah ngaguak da panto curiga, ayo mah curiga. Jadi salakina kunaon itu, ujung-ujung ngadat baik, pasti terhasil dianya. Nah, loyok saleumpang. Nyanggeus kumaha nyai atuh sabar be sabar dan wajib mah ikhtiarna cek kiai ge hasil jeung teuna pasrahkeun ka Allah sabar nyai sabar. Nah, kakak ya bisi lapar tuh di dapur aya goreng sabar. Astagfirullah. Sabar digoreng saya teh. Terus salakina ulah gitu sih nyai kawalat siang ngomong cocolkeun karena kawalat ih amit-amit bikin ngaco keur masalah kitu boga duit capek datang ka imah ngeuleuh pamajikan doang black butut salakina langsung ngadat bari nangtung geus hayang naon sia naik darah salakina eta sarua jeung ngotretkeun korek api di pom bensin kahuruan cek pamajikan atuh da kak urang ke rumah tangga 10 tahun kamajuan urang mah tadi atuh sia ngomong hayang maju gitu berenang nyiar roda
naik sia didorong ku aing tapi ka Cibaliung tadi lain gitu kak deuleu tuh batur rumah tangga puluhan tuh teh imahna gedong mobilna motorna aing tadi keur ngaji ge ibu-ibu anu bongkok kuna kongkorongna 6 kilo aing boro-boro anting ge hiji-hijina dan sabelah ku sia dijual dipake ku aing pan nyewa siga kebo bingung pake anting sabelah salah kina bikin nafsu aing sayangna kumaha pisah we kak pisah aing mah halus balik sia ka kadu gajah urang kadu gajah balik saka ditu ayo budak bawa ku sia aing teu ngajuru atuh lalaki mah henteu oh jeung wungkul ari harta naon aing teu boga naon hau hiji-hijina bawa ari imah ge bawa kakak cicing di mana aing milu atuh aing milu kabeh mah ngungsi lain ngusir sok anu aral sok aya wajar normal manusia biasa kita betul nggak ya iya manusia biasa bukan Siti Khadijah bukan Siti Fatimah radhiyallahu anha bukan Siti Aisyah radhiyallahu anha bukan kita manusia biasa Aisyah kadu gajah Khadijah kadu gajah kualitasnya jauh ya Allah pasti aya aral benar sok aya tegena hate sok aya nafsu ka salaki benar tak itu salah kita macape balik di mana-mana teu boga duit datang ka imah geblugeun pantau pamajikan mereka gencet suku sakalaki sabelah salah kita balik teu macape teu boga duit inggu di gudang da suku kegencet pantau tolol tak awewe ieu bisa we gitu lompat ke kamar pamajikanana ngonci pantau kamar salah kita mudah beringkud-ingkudan tapi sabar we eta salah kita teh sarwana tah kudu kieu rumah tangga seperti Rasul ngawasiatkeun ka Siti Fatimah nuju nikah ka Sayyidina Ali kasep bager Ali anjeun nikah jeung putri kaula ibarat nyepeng selembar rambut ujung satu rambut dipegang ku anjeun Ali ujung hiji deui rambut eta dipegang ku anjeun Fatimah maksudna naon ama ketika Ali ngadudutkeun eta rambut maka kewajiban anjeun Fatimah merean eta rambut lamun Fatimah nu ngadudutna maka kewajiban anjeun Ali merean eta rambut ulah padudut-dudut bisi pegang maksudnya nancing di mana salaki keur naik amarah pamajikan kudu mampu jadi penyejuk ulah sarwana di mana pamajikan keur naik amarah maka kewajiban salakina kudu mampu jadi penghibur kunaon sih makan era tuh kak kunaon keur ngaji batu makiungan di aralu seragam kula mah teu boga gampang kumaha kenai kakak neangan duit ayeuna sabar tawakal coba karung urang jahit jadi ulah sarua pamajikan lompat ke kamar kunci pantau kamar salah kina muda-muda gegedor buka pantau kuncinya buka musyawarah ayo ngobrol jeung kakak teh sodi teh halal ayam siapa lain digawe nongkrong siapa pasti buktina teu boga duit nyai ulah suudon kakak teh ini isuk balik wayahkeun gara-gara cinta ka nyai neangan nafkah ka ditu ka dieu ngan beureunan teu hasil kumaha da geus takdirna lah bohong cinta nyai kakak teh bohong cinta buta salakina sabar balik ngarayu di tengah imah salakina nganggoa berapa kali ku harus katakan cinta berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu pamajikan mulai mikir di kamar salaki aing teh geuning cinta kene ini rela eta sorakna meunang
karunya jadi kasalaki pasti di tengah imah kapoekan katisan digembrong reungit buak salaki ngabuak di tengah imah luka yang kurasakan dicongcong reungit bertubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu kiamat sudah dekat ini bisa nyanyi bertahan satu cinta bertahan satu wow salaki nangis nyanyi pamajikan anak sadar buka pantok kamar di dele ke tengah imah salaki nak kermanyun nangkep tuur katirisan di tengah imah cek pamajikan anak pasti salaki kula pundung ngambek marah pasti bagian kula anu ngahibur pamajikan anak keluar di kamar muteran salaki anu kermanyun bari erok nu belah buri diangkat saeutik muter harapan salakina bermuter rok diangkat salakina lepas kaget kermanyun deul anu bijil cek salakina ieu pamajikan aing robah jadi si kajol langsung salakina ngajawab ngejebur dituyun salakina lalu nanti bawa ke kamar Angkor kami securano dan mengkai hitam jumpa lo salakina tahan harga undung ambek kene salakina bagian salakina kekeh cicing akhirnya salakina milu ke kamar da butuh pantau kamar ditutup Asep Mubarok beren nyanyina sabab Asep Mubarok teu milu ka jero kamar aturek naon yang ke kamar ngadon nongtonan kieu nya ya tapi ini ka dapur engine kompor gas IST istri yang solehah tawadu rendah diri handap asor Siti Khadijah lamun ngobrol sang Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami ibu gitu tuh kumaha tuh tangga mata molotot ciruh muncrat karena dengan salah iya betul ini bau dejigo hasil mulu dan praktek balik ke imah ngeke ngobrol cek salaki tungkul leles beureung cek salakina hasil mulu dan angkat ke salakina lalaunan leles deui angkat tungkul deui salakina putus asa lumpat kaluan tokot awi diganjal paman parang sih tawadu rendah diri handap as untuk aral kasalaki sok anu aral di dia bareng ahlak kasalaki dong gerepet aneh burak bawang bibir nyongcung tega belaga duit kasalaki ngajak ke perang salaki duit nacarang kasalaki wong wang di dapur mani trongkreng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki coba ciwit bari gutak di takbirit tengah bibita sayang berit dengen kan ibu-ibu jagalah suami jangan kau sakiti
ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki euker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka aku tangjeng samping, asongkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngorang geus melendung. Salaki gitu setuju? Ulah dicekek karunya anggur madukung. Ya Allah ya rupanya doakeun salaki urang sing saroleh sing amanah. Maaf Pak, berat urang mah jadi lalaki. Beratna naon? Anak pamajikan teh rakyat, bapak pemimpin. Setiap pemimpin bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Anak pamajikan di dunia, di raja-raja, di ratu-ratu, di manja-manja, bro-broan urang barang bere, dipika cinta, tapi lamun teu diperhatikeun ibadah, anak pamajikan bararodo teu ka Allah, maka bapak siap digusur ku anak pamajikan kana neraka Allah. Nauzubillah min. Beratna jadi lalaki eta. Soalnya jadi presiden di imah. Ieu rakyat urang Pak. Baheula dicinta-cinta di dunia, di akhirat jadi musuh bubuyutan. Keseutik di hadapan mahkamah Allah, budak naik banding di pengadilan Allah di poe kiamat. Gusti terido kula ka neraka sorangan, hayang jeung bapak kula. Cek malaikat, pan bapak sia nyaaheun waktu di dunia. Nya, ku dunia mah urusan dunia nyaaheun. Kula hayang sakola, hayang kuliah nepi ka bebeakan, bapak kula ngajual kebon sawah, beak jang nyenangkeun kula. Kula hayang imah dipanggieunkeun, hayang mobil dipangmelikeun, tapi kula can pernah ibadah sekali-kali acan diantep bodoh ku bapak kula. Dididik can pernah karena agama dianturkeun ka kiai can pernah. Lamun kula ka neraka gara-gara bodoh dina ibadah, kabodohan ibadah kula dijieun ku kula tapi dijieun ku bapak kula. Jadi dok kula ka neraka sorangan, hayang jeung bapak kula digusur bapak. Can indungna protes, can pernah dididik karena jalan Allah ku salakina. Atuh ka neraka jadi rombongan. Bapakna supir, indungna kenek, anakna penumpang. Pangih di ditu jeung tatanggana kamarana, neraka. Nantak memang nyelamatkan batur, yuk jaga raksa anak keluarga orang heula tina seuneu neraka. Karak dulur tetangga baraya nu deukeut urang raksa. Ku anfusakum wa ahlikum. Sing kajaga urang sarena sing salalamat dunya. Amin ya Allah ya Rabban. ISTR, istri yang soleha, R-nya ridho diatur ku salaki. Selama eta aturan teu nyimpang tina aturan Allah. Nyai salila kakak keluar di imah, lamun nyai rek keluar wayana minta izin lah kakak, HP geus aya, SMS ke WA atau telepon. Ameh lengkahnya keluar di imah jadi rahmat Allah. Halus eta aturan. Nyai lamun rek keluar ka warung ka mana-mana tutup aurat sing rapi. Kak, ieu sok biasa sok ngobrol di tetangga di imahna di dinya tah. Di widian diizinan ku kakak ridho salila obrolan jadi ibadah. Tapi lamun geus ngagosip nyen fitnah ka batur wayana balik meningkat darus di imah. Cakep talalaki. Nyai, pareman eta kompor masak bae tadi geus jam 3:30 jam 4 geus salat asar encan enggak kagok ieu. Ulah kagok-kagok pareman heula sok ditungan ku kakak. Nyai salat asar heula buru-buru. Hebat. Pernah kitu boga salaki kitu teh. Itulah suami-suami pengkhianat. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Pernah jadi pariksa wudu ku salaki. Cek salaki coba hayang neuleuh wuduna. Kieu ge kula pernah diajar fikih baheula. Pernah dipariksa wudu. Pernah dipariksa takbir, pernah dipariksa tasyahud, pernah dipariksa ruku sujud, pernah dipariksa baca Quran ku salaki. Entah. Itulah suami-suami pengkhianat. Diantep bodoh pamajikan. Ada bisa ngaji osok milu minggonan ka kiai. Nu wajib ngadidik saha? Ayeuna nu ngadidik ibu dina agama dina ibadah, kiai di majelis taklim, pernah teu salaki urang daratang ka kiai nganuhunkeun. Tolol deui wae talalaki. Kudu nama datang ka imah kiai-kiai nuhun. Sabenerna mah wajib ngadidik pamajikan teh kula salakina. Sementara ada pamajikan kula sering ngaji ka dieu nepi ka maca Fatihahna lancar, nyaho fikih, cenah sok ngaji ka dieu ka kiai. Heuh ka seueur mah rajin aya wae ka dieu alhamdulillah. Kudu nu kula nu ngadidik kana kiai nu ngadidik kula can nganuhunkeun nuhun kiai nuhun. Sing ikhlas sing ridho ngajar pamajikan kula cenah bisa ibadah. Tah ieu masa kalian teh jeung meuli rokok tah 10 juta deui wae. Eta kiai beli geber.
bagi tugas dirajeng salaki mengatur bagi tugas nyai daripada nganggur di imah di lemur ya pengajian kiai kan kakak neangan rezeki nafkah nu halal nyai neangan ilmu oke sore balik kakak setor rezeki sabeunangna kakak nyai setor ilmu ajeuna sok tara kadenge para jelas tah dipangmelikeun HP ku kakak lain jangan gosip lain jangan maksiat ya HP rekam kiai nu ceramah di majelis talim bab naon nu dijelaskeun rekam ge datang kiai mau urang stem urang tulis bisi jauh ka majelis talimna nyai lempangna rada capek ieu jang ongkos ojekna bisi di majelis sok aya kotak jariah tah ieu jang sedekah bisi kiai butuh cenah biaya itu ieu di majelis talim tah ieu sedekahkeun ke ku kakak ditambahan di lamun aya rezekina kakak insyaallah salamkeun ka kiai pangbacakeun kakak Fatihah ku barokahna Fatihah kakak gawe sing berkah hebat salaki kitu yuk urang bagi tugas kakak ridho nyai ngalengkah ti luar imah niat jang neangan ilmu urang saling mengisi jeung kakak nya kak sing ridhonya kula rek ngaji ridho barisa salaman salaki semangat neangan duit tadi pipi kiri pipi kanan tengah-tengah sedot nyanya kakak berangkat digawe mohon kak hati-hati ke di pengajian anaknya tulis catat hasilnya ngaji ilmu nak mohon kak hati-hati di jalan kak insyaallah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Allah salamatkeun caroge abdi di jalan berkahkeun rezekina jauhkeun tina balahina gampilkeun jalan rezekina kanggo bekal ibadah abdi ya Allah hebat pamajikan solehah masya Allah nyetrum kana hati salaki ke leumpangna motor ngalieu heula ka tukang ka pamajikan sudah doa wae istilah kontak batin kasalakina jadi salamet jadi semangat jangan balik sare-sare nyai kumaha tadi ilmu ngajarkeun fikih ka tentang wudu tadi rekam ku kula aya doa-doa deui ka tadi kiai tak karekam alhamdulillah kiai na sehat nyai sehat alhamdulillah ka heuh kakak rek silaturahmi ka kiai rek nganuhunkeun geus ngadidik nyai wih itu pak lalaki kitu henteu doakeun salaki urang sing saroleh anu geus dahara raya sing husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal ya kita bila ucap mudah-mudahan ada manfaatna hampura tina segala kekurangan aturun kana segala peratosan Rabbil fil lana wa liwalidayna amin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh